Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji-puja mengkagungan Allah Subhanahu wa ta'ala rumana ku kodrat miludak mantena urang sadaya alhamdulillah biasa ngriung kulung pampek jeung hopet pangrai dina haplah mubarakah ieu walimatul bidah Syekh Habib Tehilak salawat wa salam mugia salaminan ambihan tegesna ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tehilap ka keluarga ka para sahabat ka para tabi'in tuluy ka urang sadaya mudah-mudahan turut tumut kana jejak mantena amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah sim kuring saperangkat dina dangat ieu baris midangkeun komedi dakwah kreasi seni Pangawung Jaya Pusat Arahat Al-Ustad Wawan Abdul Aziz SPDI. Insyaallah urang kawita. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Kita puguh-puguh ngaran kita heureun iman. Teu cocok kumaha, teu cocok teh ieu teh. Ku Pak Ustad, ku para tokoh, para sesepuh, para pinsepuh sadayana. Ari kitu kumaha ieu teh? Lain kitu. Teu cocok kumaha, teu cocok teh cika. Kumaha ieu teh? Lain kitu kumaha
kumaha. Batur keur maca sholawat ya kumaha keur sholawatan. Itu cocok kumaha ya teh? Dosa pagodos. Dosa pagodos. Jung-jung urang mareng we. Lain kurang mareng. Ari teh sapatos kumaha cenah ieu teh? Coba nepi ka kieu-kieu. Kumaha ieu teh? Ieu teh urang mana ki? Lain urang mana wa? Ya di mana ujug-ujug ya? Yo, amat teh jauh di jugjug gangang di datangan. Ngadenge incuk geus ka kidul ka kaler ka wetan ka kulon. Ari kitu Karek ayeuna di incuk ngurumusan bari jeung hujan oge. Bari jeung iflu ge teh ongkoh deui. Keula. Ari eta Mang Gede saha eta? lain atuh gua salah panggung ieu. Salah ieu. Ieu make deui salah panggung bener. Nya naon maksud jeung tujuan? Maksud jeung tujuan rek ngabanungan nu tos siah amat teh ka dieu. Ari datang ka dieu bet geuning sagala digubug. Hari ama cing ayo. Hah? Ai ama diulang teu. Make jeung nanyakeun dionang jeung henteu naon teh pentingna mah bebas tolak teh mah bae. Sok tanyakeun ka Mawi datang ulang nu kitu teu. Masalah urusan nu tolak pan teu diulang ka we tolak lain. Bebas tolak mah. Lamun rumasa teh diulang diuk turun ka handap. Kita ganggu. Tapi kaki itu kawas lain kakol. Alah eta tas beli pabeli. Rek bunuh diri eta. Lain dek bunuh diri. Wah. Lain bunuh diri. Itu Ya, kajaman. kalau teh kayaan istilahna ngidul ngalengetan urang aya. Naon istilahna tolak ini? Asa karek muncul make jeung aya model kieu nu matak teh sapagodo. Ieu teh cirina kreatif. Ari urang Sunda mah kudu buka senian Sunda deui we dipirikna oge. Cina turun. Kudu singera ku bapak kepala desa Banasari. Majengna. Oh, ieu nepi ka sakala di kieu dek aya kendawah. Ya, dengkeun. Cikan Pada boga tugas ieu nya. kumaha? Kami boga tugas, panayagan boga tugas, ustad boga tugas. Ari Mustami Naon coba? aya aksara 3D. Hiji datang, dua diuk, tilu dengekeun. Oh, datang ke hiji urang ngedek tiup, dua dek ngadengikeun. Ari ieu kana ngeureunkeun ya kieu Aya kana buku kumaha ieu teh? Panangeureun ke teh cocok jeung hate. Sok tanyakeun ka sekdes. Cocok teu gitu. Aya sekdes mumpung aya sekdes. Malah si Asep tadi melong. Paheula atuh cerita leula putra Pak Hadi aya tah pohon deui meureun ka mang. Lamun kira teh cocok. Hah? Kira teh cocok turun. Di orang teu. Ay eta siapa ay? Kapan hiji kewajiban manusia di mana salah sih dibenerkeun? Nah gitu. Gitu. Sing sok tuh. Salah naon tuh? Ayeuna ama pedah tumorojog tanpa harapan ka ieu tempat tanpa beda ti angala tapi ama teh rek gawasi kaayaanana datang ka dieu nepi ka ieu sagala digubug. Nah, ieu mah kreatif. Congo awi 2016 gitu. pake jeung suling kenang dua diganti upacara ngadat ieu mah. Dibayar. Ya soalnya teh cocok mah. Da moal didinya nu bayar mah. Ngarasakeun era ku bapak MUI anu paratos pasian panerangan ku bapak kepala desa ku bapak RW bapak RT tak kitu pertama ieu teh dina laraga sepitan incu deui Nah, ya ge tahu. hampir poek ieu jeung incu ieu ku heubeul-heubeulna pajak teh lain incuna si ieu bo aing incing teh ieu Semoga kaera ari teu manggung datang. aduh Tempo kali-kali mah ka Padepokan butut-butut ge aya Padepokan. Teh. boga padepokan nya teh Boga. boga padepokan leuwih halus. Heh, mata kudu. Memang diwajibkeun kreatif teh. Lamun rek mamataan Diwajibkeun datang. kreatif teh. Mudik mamataan datang ka ditu. Kemana? Ka Padepokan. Ya aku di dia mah. Aduh, nepi ka kitu. Lain dina umum daeraheun atuh. Bari siapa hae teh kolotnya. Kolot. Kalah ngaluluguan. Bah, eta nepi ka kitu-kituna. Urut wae kana teh. Aing teh
kumaha? Hah? Ngadebat atau kumaha? Lain ngadebat saling elingan pan kewajiban manusia cager silih anyangan boga rezeki silih asaan di mana salah silih benerkeun di mana gering silih baran mangsana maot saling rasanan eta kewajiban. Lah, yang ngeureun ke mah ngadebat, pertama mun mereka debat mah ka ustad deui tong barudak atuh. Aduh, ujung-ujung ustad tak guru ustad dakeun hadis ka dieu. Ditanyakeun. Oh, Nantang bener itu bener. hah? Bener nantang. Makin jeung bener. Sidang heueuh Ku para tokoh-tokoh di dieu ku para sesepuh ku para pendisepuh nu disepuhkeun baheula mah kalotung mulai ras kala zaman geus kaliwat nu jaru meneng Cipanung teh aya ngurucung abing malu nah lain kuat ngangkang asa kagagaskeun 50 tahun lain bener wani eta. baheula 40 poean sini yang baheula di kainan jadi dokter cenah nah ada can papangi-pangi acan Bener teh wani. hah nah makin jeung teu wani sok Eta lapar eta saha? di mana Eta gigireun saha cing sok? pikiran di mana Eta tukang sok ngalieu. Assalamualaikum ama. warahmatullahi wabarakatuh Damang ama. saya bager saya Aduh, kumaha ieu kumaha kreatif kumaha. Sok tak. kumaha Satuju ama kana kreatif abi satuju. saya bisa Satuju. satu Ngomong tadi mah. Cocok ama cocok. cocok Harapan, harapan. iya Ustad Iwan digelingan wawan keur kasep teh tamah kayung-yung tong cecok sia tong cecok aya rokok mah Biasa. sabungkus aya Tinora tapi kapolo biasa cari kanata di lekalku gitu. Desieun wiwirana. Kumaha apa bade tolak ama bade tolak. anu mawi amat teh bade tolak saking ku kataji ku hidup mudah-mudahan aya guna jeung manfaat khusus keur ka hidup umumna ka kaum muslimin muslimin Sanes kitu tadi mah sanes. Majarakeun ke cenah. Kanjeng sabur. cep sia Pangke kawan eta ku tasbih pangke gitu. Atau ama bade cari kali mana ama. di apa di nurana genah Gini bisa dipakai. di nurana genah Ya, bertanggung jawab. Bertanggung jawab, bertanggung jawab. punten we ya ka Pak Haji Ayai almarhum Kamang Haji nu tos barulang ke rahmatullah sekitar iman Islam gitu Amin. sehingga tempat ridona Allah Subhanahu wa taala gitu Amin. Atau di dia sareng abdi ama. awios ya Hari datang nunungan masih nabi ka kitu-kitu eta kolon. Eta teh aya di kieu kan. Kudu nama dicukuran dari jangotna teh. Berarti anu sok kitu ka urang teh turunan si eta. Kegedean. rek naon deui kita rokok tinggal deui ya Apa teh mah wati mah ge? ayo pe boga rokok Boro-boro. boro-boro naon Boro-boro boga rokok. can aya Cak. boro-borona masuk ke si maneh ka amakeun Teu hayang aji teuing urang kitu patut. Hayang keneh udu desa ama. Aduh. Itu geus kudu geningan itu rekaman. Geus era ku batur. Naon deui? Aya naon deui? kade ngajakeun usan amplop ke ramah Woi. Baik kana kitu mah ya aki-aki haram jadah ulah. Pinuh. Teuing moya kumaha salat subuh jadi mah kitu nya. Aya opat teh di Banasari, ring ngeroyangan. Aduh. Kanjeng gua rek panosa. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugadana parapatan singapar makota tasik jika senang sarunutan solangan tepati tarik daun awi daun gedang ngaran diperhatikan manawi aya keneh nu hudang cing solangan tarikan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan mengawal salam kalayan ikhlas serempak bari tarik ku Allah sing dilunaskeun sametanana. Beda tarik cing kirining gede tanaga tong sok geerah. Alhamdulillahil awal qabla kulil awal wal akhiru ba'da kulil akhir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil akhir. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aduh isin nama nataku margi hiji bingung kedua era hari bingungna anu hajat teh jang yayan anu datang teh iing anu hayang pisan mah euis jadi aing teh bingung dek sana mayar urang ke aya tuh langsung Di mana nasi nama? aduh Dunan. lawan sebelain kama euis ngada moal daerah komo di Cikuya hareupeun guru isin komo bari sagala diringkir jeung ieu teh sejarah ngaji dibayar pang mahal-mahalna penting ayeuna sabab biasa nama lamun sorangan segede kitu lamun mawat qosidah segede kitu ditambahan ku calung dakwah segede kitu tambahan ku wayang segede kitu nu hajat teh boga son nelpon Mang Dasep tambahan 1 juta deui mawa jeung son tah penting enak mahal pisan dibayar teh sabab digubung jeung mustami-mustamina sabab dipesenan Pak Ustad rombongan canak sadayana kalebet ibu-ibu jadi ieu teh penonton bayaran grup alay ya teh ye lalala teh ada lain grup morfin lain aduh bagja luar biasa. Ibu hapunten Bapak hadirin sadaya Mbak Uis aduh insyaallah-nya kecap-kecapan teh insyaallah laksanakeun wangi ayeuna mudah-mudahan we cep halif anu tos disepitan sing enggal didamangkeun ku Allah sing dijantenkeun murah kali anu soleh atuh naon rupi anu dikedalkeun ku Mbak Uis nah jadi lamun dina wayang mah ieu teh ngaruat rame teu rame ge kudu dalajoanan itu jika pencak karuhun sabab geus kecap mah berat kamari pan di ditu aya nu kecap lamun nyunatan incu rek ku Ustad Wawan kabeneran teu laksana cenah mah beakeun duitna pake dangdut jadi teu jadi mangan urang aduh kacaritakeun eta laranganna budak ah teu kumaha kitu jadi berat aya kecap mah gitu nya tah mudah-mudahan we Mak Uis nya sing jadi tunggul sirungan cing jadi satang supaan cing ganti gagantar kakaitan ay kolot masalah tunggul ulah tunggul sirungan atuh kudu jadi sirung lamun tunggul jadi sirung bakal jadi deui eta teh itu tina paeh ge jadi deui ganti dititah deui ge ganti dititah deui engke itu catang teh kudu eta ulah jadi bobo nya tunggul sirungan catang kudu jadi supa aya suungan apa bisa didahar suungan gitu nya gantar kakaitan apa bisa pakai ngalajeng pola mana kakaitan tahun ayeuna ibu hadirin sadaya abdi sapara kanca insyaallah-nya ari ngaos samada isin tadi kupun bapak pangarsana pun guru pak ketua MUI ngaos mah kitu ari abdi masa teu layak jeung teu pantes pisan lamun di judulan ngaji ngan ieu mah etang-etang pakaulan we nya bongan bisana cumarita di hareupeun umum batur mah aya nu kawa teh anu ada bubuhan ka tukang seninya itu anu bisa ngibor ku kibor anu bisa ngendang ku kenang wawuh jeung penyanyi ku nyanyi wawuh jeung tukang hias ku hias kaul teh kitu ari urang bisa na kieu meureun kaul teh kieu we gitu etang-etang kaul we jadi si hapunten itu malih-malih sagala diringkit teh eta kitu bisi kejadian dina boga hajat eueuh jelema tetap segera dibawa coba lamun teu mawa ieu
pasti anu boga hajat hungkul nu sisirian. Mata sagala dibawa dina panggung teh diregan mawa calung mati-mati eueuh jelema ge aing mangangklung aja nyawa gitu. Sagala diringkit gitu. Oh eta ge aya tadi nu gadorna tadi aya nu ditu kitu. Manya dina pangaosan make dangdut. Jawabannya simpel saja. Bongan dina dangdut teu aya pangaosan. Pampang nama kitu ibu saatosna almarhum Pak Haji Darso ngantunkeun tukang calung teh teu parayu. Ari ustadna payu terus jadi dibawa karunya. Jadi bijaksana. Jadi bijaksana ustad. Gitu. Jadi nu hayang diringkidan teh tukang calung. Mata ustadna tara ngahargakeun demi Allah Rasulullah. Tara. Tara haseup amplop ustad tara. Jerona. Namawi mawis sapara kanca ulah. Nya ulah dikituan itu amplop kumpul mari nah ari usah tara amplop kumpul itu nu atos itu ari nu acan nyontok anu atos jeung lain ayeuna engke dalami keneh enak mah kerek geger gitu nya eta jadi berat ari ngaruat mah berat kudu dilaksanakeun ka jeung sakecap namawi malam itu abdi teh keur damang itu ibu pensiun saya nya menuju sehat kamari di parios ka THT itu cepieu sabelah anu paling kiwa ieu rada teh sehat janten lusles pami aya nu ngagi gelap teu kadenge bener aku ari kana pamannya reseukeut luka tuhu sama itu janten teh seperti normal itu namawi aduh rada kirang sehat mugia sehat pun teh janten kitu sok kreup teh komodi assalamualaikum man ku tukang kredit paminum manyar tak sukut curing hak buringas ibu ieu teh hadirin sadaya acara teh walimatul khitan luar biasa acara anak teh tos tadi nya jadi teh kabagian dadakna itu pangaosan teh itu keur mah dicikuya eueuh manusia tanah pangaosan dadakna entah lamun teu mawa teh geus picilakaeun dan nu aya ge bibi-bibina geus joget 2 kalian mata kararipuh pasti jadi wayah kieu boro-boro hayang ngadengekeun ngaji geus nyang saya we komo boga hajat mah hayang geura poe isuk juga gitu hayang buka-buka gentong namawi aduh luar biasa tadi aya pencanya aya penca tadi teh oh atuh da maeus mah kulawarga penca tak eta beratna tuh turunan lamun teu nabeul penca teang ke ngagedean budak sok aya kitu apa nya rupa-rupa turunan mah aya anu kudu nabuh angklung aya anu kudu nabuh beluk aya anu kudu nabuh naon kacapi rupa-rupa tan paling hese mah ayeuna nu keur hese pisan di teangan mah kudu nabuh tarawangsa sabab geus eueuh nu tarawangsa teh teh itu mata kajen teuing barareuh di arah rantep we gitu aduh atuh tadi teh acara nya ieu teh nepotisme hungkul eta hajat teh anu kasidahan bibina atuh anu ngesetson mana eta teh heeh rupa-rupa uwana duluna nu ngahias wah babaturana baladna penuh ku nepotisme eta ampun har ustad rombonganana mah tak ada teh tapi betul ustad rombonganana deui mau isi penggemar berat mau isi kamana ge ingki manajer mau isi aduh abdi ngarintis komedi dakwah timiti calung dakwah eta mah euy samana-mana ngintil sok sanajan jadi beban si dua na mobil tukang calung lempang Allahu Akbar tapi sok sanaos kitu reus bagja kacida luar biasa urang sadaya tiasa tepang silaturahmi dina dangut ayeuna amin mudah-mudahan sing janten wasilah lungsurna rahmat Allah wabil khusus kangge kamurang kali nu dihitan kakulawat di besarna umum nama kangge ka urang sadayana anu sami-sami sumping niat ikhlas ngalengkahkeun dua dampa sampean ka ieu patempatan
Sabab lamun mitung karena ukuran ngaji mah jam sakieu lain musim lain wayah nya komo urang teh geus nu mawi disebut ge pangaosan barang mahal berharga itu sabab teu setiap jalma bisa jeung setiap jalma mampu can urang teh ninggalkeun acara TV nya di RCTI tukang bubur naik haji aja deui nu anyar nyaeta catatan hati seorang istri nu diputar deui nya anu dikokoncoan ku Mas Bram jeung Hello ite saya teh mah nyaho da boga hanca tingali itu Mang Ayi mah teu nyaho mentak Mang Ayi entong soleh teuing turutan barudak TV tingali mentak nyaho Hello Kitty itu kan ngaji Yasin mah pere oge Sareng si Boy da sia teh mah rek naraka tapi bagja luar biasa da di mana-mana nu ngaramekeun teh ibu-ibu. Namawi kekuatan seorang wanita teh luar biasa, namawi Islam ngangkat derajat kaum ibu, kaum wanita teh di dinya. Sabab ternyata nu ngaramekeun alam dunia teh ibu-ibu. Sok tingali anu hadir ka pangaosan ningonan ibu-ibu. Anu sok angkat ka posyandu ibu-ibu. Anu gaduh hancang ngaos sasihan ibu-ibu. Anu gaduh panyawat sasihan ibu-ibu. Anu gaduh sametan sasihan ibu-ibu. Ibu-ibu kekuatannya luar biasa. Nusok nganyuk tara bebeja. Ibu-ibu. Epes meer babali jebleh. Ibu-ibu. Gampang grup babali babau. Ibu-ibu. Nu nganyuk tara bebeja. Ibu-ibu. Mata di neraka ge loba teh ibu-ibu. Alhamdulillah. Ge lo ka neraka syukur alhamdulillah innalillahi wa inna betapa kekuatan luar biasa nu mawi masih kena ya ibu-ibu nama kaitang tenang santai saja ibu tadi sahur pangaresapun guru oge cenah betapa ai kata soleh teh babari diucapkeun ngan hese dilakonan aduh leres hese ditincakanana kasolehan teh jadi lain perkara gampang ngitak budak soleh teh sabab lamun urang hayang boga anak soleh maka citakanana ge kudu citakan budak anu soleh kudu ditempatkeun di tempat pendidikan orang-orang soleh. Lamun urang rek nyeun kue bolu maka citakan lagi kudu citakan bolu. Ai urang rek nyeun kue bolu ai citakan gegetruk. Atuh jadi apa mah? Maka citakan lagi kudu citakan orang-orang soleh. Ya, namawi saimbangkeun ayeuna mah zaman sudah terbuka, zaman sudah modern. Ulah ngagugulukeun teuing umum tanpa dibarengan ku pendidikan agama anu utama. Urang mah pan bangga boga budak teh lamun sakolana luhur. Budak ece mah anu kahiji S1. Ayeuna ge gaweana di Jakarta di percetakan. Sing horeng nyetak bata. Anu kadua alhamdulillah di PLN di kalistrikan da kamari kasetrum. Anu katilu alhamdulillah sarjana hukum dan meka luar ti pangbuian. Jadi sok bangga lamun boga budak urang sadayana luhur dina sakola umumna tanpa dibatalan ku dasar agama. Ibu tah ceuli. Budak sakola anu umum hukul moal bisaeun ngamandian mayit-mayit acan. Tidak menutup kemungkinan di Cikuya 10-15 tahun yang akan datang lamun urang Cikuya eueuh nu masantrenkeun anakna, eueuh nu sinang ngaji anakna anu kur ngabeureui kana umum hungkul. Di Cikuya moal aya nu bisa ngamandian mayit-mayit acan. Tempa ieu teh geus loba acara. Leung loba acara eta geus bareng jeung ka Jatiluhur jadwalna. Wah, tidak hafal wajah-wajah jijir. Beda apa dina sasalaman. Bau eupan. Awan ngamandian mayit aya budak sakola hungkul. Cek nu saurang kemandian teh kumaha tuh yang teu bisa. Kumaha itu caruan teu bisa. Kumaha itu? Teu bisa dong di STM sakolana ge. Atuh geus urang terlepkeun kana balok mah. Parlep kana balok eta mayit teh dikareng hapranyu hudang deui. Aing ngapikeun dikeukeut teh. Dulur teu mustahil eta seperti itu bakal kajadian lamun eueuh generasi-generasi urang anu nuruskeun dina bidang pendidikan agama. Islam teu nyarek kana pendidikan umum, malah ngagugulungkeun sabab agama teh kudu maju jeung dipajukeun. Tapi ulah moho aya nilai-nilai anu urang kudu digali salah satuna eta pendidikan agama. Sabab budak sakola moal bisa timbul kasolehanna tanpa dibarengan ku pendidikan agama. Nu saimbangkeun ku urang. Kalabat ayana Cep Khalid, Hidayat,
nya saur pausan ge tadi ieu teh melawang hukum urang masuk salah pan kitu marukna nyunatan budak teh ngislamkeun anak sok aya kitu pandangan teh ustaz cenah bade ieu ngislamkeun urang kali salah eta mah aya salah satu pintu masuk bagian tina ajaran keislaman anu aya dina bab toharoh dalam sebisa mah marasihanana teu kudu dikeureut henteu keun bae talian supaya jadi kondom atuh nya mun dek luas mah tempor rek salat buru salatkeun sikat berasihan bae bisa ngan ngajaga keapikan ngajaga ketertiban dina toharoh Islam keureut kulit khatan nyontok kana kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam tah eta teh nganu kur dasar ditincakan hungkul percuma dikeureut 7 kali oge aya teu dididik mah nya nu mawi kadinya tadi ulah bangga hungkul ku pendidikan umum tapi kudu dibarengan ku pendidikan agama anu utama saiman sina saiman ulah sina bodoh budak teh nu mawi Islam ngajarkeun titincakanana hayang budak sina soleh teh dimimiti dikandung keneh Islam bahkan milih pi bapaeun pi indungeunana oge kudu anu soleh lamun hayang soleh nya tina nyiramna keneh tina kakandunganna keneh ciptakeun suasana kaislaman keur kakandunganna nu mawi cenah dina keterangan diuningakeun lamun usia kandungan 4 sasih maka dirinya ditiupkeun roh ku Allah papagku Quran papagku bacaan Al-Qur'an pangajikeun budak dina kandungan teh bisa ku indungna bisa ku bapana teu bisa indung bapana nih tah ka ustaz pangajikeun ger maca Quran maca sholawat mapag ruhna tong dipilihan Qur'anna babade kabeh Qur'an mah hade teu mah hayang boga budak awewe hayo we surat Nisa dibaca teh jeung Maryam budak teh lalaki atuh jadi lebay juga awewe jadi cucok hayang boga budak lalaki hayo we surat Muhammad dibacaan teh terus barang penting jeung Yusuf budak teh awewe atuh cidag-cidag tinggal lalaki atuh nu mana alus baca kabeh oge teh cenah aya ajaran anu nguningakeun ulama nguningakeun 7 surat yang utama heuh eta heulakeun kali teu nama papai kabeh Qur'anna pada alus kabeh oge nya kurang diniatkeun sholawat Al-Qur'an we mah keur kakandungan teh hayo we eta sakitnya di sini mata budak ke alam dunya teh mencret teh budak teh terus di sini ciptakeun suasana anu geunah nya bahkan cenah indung jeung bapana kudu bisa ngajaga kahormisan sabab eta mangaruhan ka jabang bayi anu aya dina kandungan ulah ieu mah dipasean wae nu hamil teh dipolot-polotan hayo sesengor hulak cangkeng dibawa teh ka USG lain gambar budak gambar salakikeun hulak cangkeng komo ieu mah keur kakandungan teh kalah dipangnyanungkeun teu balik sasubuh ka mana lengo beuteung bucit truk awak begang cimata celak geus paehan daripada kitu-kitu tah paribasa cenah nabuh ngadeblok padahal babaturanna barali da ngeset sonda supir balik ai manehna ka mana ngageureuy hate kasiksa becenah eta mah cek beja nah ari beja teh sok bener ka itu teu pisan bisa digorengkeun ehor asup TV deh. Tah, ciptakeun timimiti dikandung keneh Islami. Nya, 4 bulanan atuh aya cenah adat nini paraji mah 5 bulan disebutna ge ngahuripan. Aya 7 bulan anu alus nu mana unggal bulan ge hade. Pek wae 7 bulanan nya kolot baheula ngarujak 7 rupa. Sodako maksudna dibagikeun rujak teh. Apa dibeli ku duit kenteng teh baheula. Ayeuna teh sugi teuing gede duit kenteng. Baheula jangan segala nyampak. Tangkal buah aya hareupeun, jamu air aya hareupeun, bae ngarujak ayeuna makan bae atuh 7 rupa ge. Nu aya we aya bangkuang becek teh nya. Aya sosin teu payu teh eta rujak atuh. Teu eta mah tradisi pek wae alus sama unggal bulan ngaji Quran teh. Nya, itu Islam, ajaran Islam. 8 bulan usia kandungan budak lahir ke alam dunia papang kalimah namu kalimah thayyibah kalimah Allah adanan celika tuhun komatan celikencang sok sanajan aya sapaina golongan anu teu ngameunankeun kana hal eta keun bae batu ngameun kitu kabisana
Ayo urang masuk ngadanan mah keuleuh adanan. Imaya kejadian eta abdi nganter ka rumah sakit, rol ngajuru di poliklinik. Itu geus lahir alhamdulillah sok beradanan, kalahnya geuk ceurik bapana teh. Sok beradanan, ocu teh bunga beureun boga budak lalaki. Tika ngadanan teh kalah bu. Adanan. Naon? Ustaz teu bisa adanan. Ari anak yang soleh aya bapana teh bisa adan-adan acan. Gorobok teh di adanan budak mah tereng haprayu. Lamun saya bisa nyarita ka cida bapak aing sorana budeuk pisan. Adanan komatan. Pikirnya ku akal sehat ku logika lebih baik mana budak dipapang ku kalimah Allah atau dipapang ku lagu dangdut. Sok nyage resep. Komo ku lagu band jog soakeun budak teh. Nya. Papang ku lagu metal da pasti ngarenyag atuh. Aya kitu mah ku kalimah Allah. Tuh, luar biasa. Tinimiti eta kene dasarna pendidikan kaislamanana. Budak lahir ke alam dunia. Maletek panon manona teh budak teh heula mah saminggu ning kerek ningali eta mah 2 bolotot budak teh. Can tamat pendidikan teh kerek dimulai diajarkeun usia-usia keemasan ti 0 ke 4 tahun 1000 hari perkembangan janin teh perkembangan jabang bayi teh tadinya masa-masa emas ciptakeun suasana anu alus di keluarga sabab didinya reka manehna keur alus. Wah poe ningali teh inung jeung bapana pasea we ti ditu piring ti gelas. Eta bakal terekam dina memori budak. Ulah salah lamun ke budakna geus gede tukang teteungeuh. Sabab inung bapana ge tukang samsak wae ngapoe. Papuket wae. Ti ditu piring ti dia gelas. Anu can punah teh dibelebar-belebar. Panci susun anu menang lirik ti babetkeun. Atuh kentog. Tempo aya semah hayang minum, kota teh nganean gelas. Piringnya sahiji ger tuang sepiring berdua padahal mesra lain sesapasea. Ciptakeun suasana luar biasa. Ti imah kene. Bahasana, tutur katana, tutur sapana. Sabab budak keur alus-alusna memori jeung pendidikan anu utama bijil ti kolotna ti keluargana. Ujang kamana bapak sia? Ujang kamana bapak sia? Cek budak nanti ayo bapak aing salah sia. Dek lebah mana? Ibu lamun urang tengah didik budak cenah dosana bakal ditemongkeun di dunya kene. Lamun budak anu tanpa dididik teu dijadikeun teu aya niat-niat acan nyiptakeun budak anu soleh maka dosana bakal ditemongkeun di dunya kene. Naon sababna tingali zaman ayeuna jelema anu ngarasa genah ku anak. Disiksa, diripu. Apa ibu-ibu mah komo betapa luar biasa penderitaan seorang ibu. 8 bulan ti mimiti nyiram, masya Allah luar biasa. Nyiram teh lain perkara enteng. Eta liurna nih nyiram teh. Cenah, tong sok kararitu. Liur, leuheung lamun liur hungkul eta sok merkela anu nyiram hayang rupa-rupa. Tengah peuting hayang rujak. Kamana nyiar buah ngora masih mending nu kitu aya beulieun. Kejadian aya nu nyiram hayang nyocolkeun ka johaneut kana sirah nu botak. Rek kumaha urang ngabanana. Aya nu hayang nyium kereta api nyiram. Jeung disugestian komo anu paling bahaya mah aya nu nyiram hayang ngarakak panggung batun. Bari hajatna encan deh kumaha urang. Ka pamajikannya lamun teu budak ngacai. Apa nyageurkeun teh kudu dilaksanakeun ge teh. Geus lahir ngacai budak teh baheula nyiram teh hayang buah apel anu beureum pangulikeun nya jampekeun. Coba masih kene mending tadi nu hayang ngarakak panggung kudu nyeun panggung heula. Digana kajian ngacai budak seumur-umur. Ya panggung ge mah. So, aya nu nyiram hayang nutup rapat teh kumaha? Da kudu rapat heula. Ai seneng ngabulkeun jelema jang rapat kan hese. Merkela nyiram masya Allah masih mending anu nyiram yang dipanganungkeun. Jika nanti dah renang 5 tahun. Kasiksa ibu-ibu mah nyiram. Bat dina kandungan 8 bulan teh lain waktu sakedeung. Kaditu dibawa ka dieu dibawa. Sakumaha capek sakumaha amak ge can pernah aya kacaritakeun anu reuneuh ditunah heula dina keler. Dibawa terus masyaallah guna genol kaditu ka dieu. Anu tadina leumpang lenyang diteuteuk ti hareup sieup di tukang lenyang. Disilik ti digigir lengi oge.
ti hareup jadi bureuteu, ti tukang jadi meneyang, ti gigir jadi dengklik. Masya Allah, kasiksa ibu itu luar biasa. Gubrak ke alam dunia ngajuru, cen aga orang Sunda mah disebut mage juru nak aeh. Mentak teh saeutik inung anu perlaya nyawana gara-gara ngaluarkeun anu jadi anakna. Ngajuru disebut mage juru nak aeh. Mempertaruhkan nyawa yang ngagubrakeun budak ke alam dunia. Nu mawi cilaka dunya jeung akhirat lamun eta budak teu dididik kana kasolehan. Gubrak ke alam dunia. Bro ngajuru kalawan salamet. Apa lain anak emeh ngajuru jam 7 jam 11 geus bisa macokan jukut kana pamakanan. Teu bisa jelema mah. Sugan ngajuru ayeuna ke borang jok ini tagang toge ka Bandung. Teu. Digegeno 2 tahun Cisusu indung disabak kudu jadi budak. Ibu eta pinareup teh keur parawan mah berharga luar biasa. Nepi ka jigahna kajenting tongong kagalai setung daripada susu katuel ku lalaki. Kudu. Monika kitu. Cok geus boga budak. Tiung diurula-urila. Make up 2 dim setengah. Baju anu weuteuk, init keonangan aya ketua MUI, aya sekdes, aya Mang Ayi, purahol. Geus eueuh ka era. Purahol lolep ka budak. Dek init jauh ka pasamuan, ger naik angkot, koceak budak, purahol lolep. Geus eueuh. Kusahana? Ku anak. Nepi ka aya dina angkot eta bakat kutunuh ibu-ibu meureun. Ti soreang rek kabanyaran terus nyusuan budakna. Aya dina angkot teh pangesinangan 2 mah jeung aki-aki. Tempo gujelegan di Ciherang eta budak cengkar, aki-aki nyuksuk. Ai pas di kamasan eling ibu-ibu ditangakeun eta aki-aki nepi ka ngaeureul. Meureun seubuh tah si Abah. Oh atuh di Ciherang nepi ka kamasan. Eta pengorbanan luar biasa. Nu jadi indung nepi ka kitu. Nantak silaka lamun seuk teu dididikan. Jadi dina palembah dieu mah bisa jadi aya aturan anak lain hungkul kolot anu anak dorakati kolot tapi kolot oge bisa dorakati anak. Naon sababna? Engke di akhirat cek katerangan bakal aya tatagihan anak anu teu dididik teh bakal nuntut ka urang sebagai orang tuana anu teu mere ajaran jeung didikan anu akhirna bakal ngegebruskeun urang ka neraka sok sanajan alus ibadah gara-gara goreng lampah anu jadi anak. Nu ieu teh luar biasa pendidikan. Di mana mimitina tina hal-hal leutik ti keluarga. Ya? Tina hal-hal leutik ti keluarga. Kolot baheula mah nepi ka ngajarkeun nyapek oge nya nyapek. Da malum urang lemur nyapek tuang-tuang we diajarkeun. Ai tuang jeung samel pan aduh nikmat kacida. Ragaman nyokot ku leungeun katuhu dicepret ku kolot. Teu meunang atuh cenah. Nah ngacin teh pan ai tangan kanan teh lebih baik daripada tangan kiri. Nya heuh lamun can pulang anting kana sumut sia mah. Atuh lamun kitu mah batur nu olap. Teu jadi. Ai deungeunna jeung lalap, ai lalap kacang panjang apa ngeunah hati diraukeun gitu dilagukeun nya kacang panjang rauk cepret puluh. Borolo atuh kunaon? Atuh batur sebal kitu-kitu mah. Betap. Tah ayeuna mah jigahna geus teu kaburu kolot teh ngajarkeun hal-hal seperti kitu kana jadi anak. Ayeuna mah aya wahanana, aya tempatna, pendidikanana. Pek ti leutik keneh. Ti paud keneh ayeuna mah ti anak usia dini pendidikan teh. Geus diajarkeun hal-hal anu luar biasa. Ajarkeun hal-hal anu luar biasa. Sabab tidinya mulaina dina rekaman memori anu hadena. Memori anu keur alus-alusna daya tangkapna budak. Sok sanajana hese ngajarkeun ka budak mah. Teu taroseng ka pausaya. Tos sabaraha puluh tahun di Cipuyat teh mitiana bonceuh nepi ka geus incuna ngaji deui. Aduh, hesena ngajar budak teh luar biasa. Alif oge cit, budak.